warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sim abdi sareng rerencangan bade ngadamel tuangan ciri khas orang Sunda namina teh laksa. Tepangkeun Simkuring Robi Gunawan. Tepangkeun Simkuring Andrianti. Tepangkeun Simkuring Anu Munalasipa. Tepangkeun Simkuring Mas Riah. Tepangkeun Simkuring Agung Gumita. Akan artosna nampi barangna mohon. Sami. Abdi sareng rerencangan bade nepangkeun alat sareng bahan damel laksa. Bahan-bahanna aya mie aci, toge, oncom, tahu, uyah, roiko, pecin, salam, bawang daun, tomat, gula, sareng koneng, cabai beureum, bawang beureum, sareng muncang, sareng kerupuk, minyak, kelapa, cengkeh. Keras masak samara duk kasih keras asupkeun cipati ka dieu. Mesti karasa ti kelompok simkuring kirang langkungna mun dihapunkeun simkuring sareng rerencangan mere nyaho yen laksa meunang ngadamel simkuring sareng rerencangan teh ngeunah mun sakitu wae mesti karasa ti kelompok simkuring kirang langkungna mun dihapunkeun simkuring sareng rerencangan mere nyaho yen laksa meunang ngadamel